nyiun percaya deui teh tersabari malikeun talapak leungeun. Terus kangen kosan si Indah, cuma mau bakal datang. Nanti tuh. Oh gak ada guys, serius anjir galau. Kamari orang di bendungan tadi itu bendungan Ranggon. Bendungan Ranggon. Kan udah itu akan ke tempatnya apa? Arek naon man ka dinya? Orang arek ketemuan si Indah, Oh, si Indah-indah teh ya. Anu awewe kamari. Terus Kumaha si Indah datang tuh? terus kamari di si Raden. Iya cenah. Si Indah na kecewa ke orang nepon orang yang awewe nu lain padahal awewe eta teh urang itu nyaho tuh bau teh saha. Nyalain saha sih emang lagi. Teu geuning aya awewe nyamperkeun mah. Ya nyaho bau itu ngomongna babaturan si Indah, baik si Indah. Makanya Kuduna jeung saha sih? Jeung manehna meureun. nyata nyaho gitu nama malah ngajak kenalan. Oh, nya geus. Maneh teh jeung si Indahnya jeung babaturana. Geulis tuh babaturana. Gelis Geulisan mana jeung si Indah? gelis yang babaturana. Tapi orang tetap bogohan ke si Indah orang. Soalnya itu menang hayang. Menang hayang. Gitu. Terus maneh ayeuna arek kumaha? Orang arek nelpon si Indah arek nangkura. Dia salah paham. Salah pahamna kumaha? Salah paham manehna nempun urang gimana di sana. Ada orang tua tahu. Hingga ayeuna kumaha? Kontak si Indah supaya clear kabeh. Sugana aya milik mana jeung si Indah dah. Atuh kawin-kawin mana jeung si Indah. Jadi mana ngadukung ya? Ya ngadukung sih. Kira aku aing ka babaturan sarangan tengah. Untung manehna nyaun. Padahal kamari berita awewe teh aing. Halo Indah, Halo, di mana? gimana weh kepo? Kamari kunaon sih? Tungguan lebih ke tengah 5, jam 5 malah mah. Udah datang keneh wae. Bodoh amat, dasar buaya, tahu diri, kucing garong. Urang kamari kaditu, maneh malah ketemuan jeung babaturan urang. Kita salah paham aslina. Dah. Salah paham. Lain kudu kumaha supaya Indah percaya deui. Bodoh amat. Sug sanajan di paruman ge kurang teang pokoknya mah. Teh, naon sih? Soalnya naon? Urang kecewa ke naon? Urang kamari nempo maneh jeung si Hae. Caliga. Maksud itu. Tapi si Hae teh malah kita bener. Cek mana? Jadi kamari aya lalaki. Lalaki teh playboy. Nah, manehna arek ngobrokan si Indah rencangan teh. Teh emang daek rencanganna si boga si playboy. Kawin. Nah, matakan teh mun geus sampeurkeun si lalaki itu supaya si Indah jadi ketemuanna jeung lalaki eta. Terus bebeja kana pila bahwa si Hae teh lalaki itu bener. Jadi kita lah jeung si Hae deui. Kamari ge pas Indah bade ambruk sareng si Hae. Aya lalaki ngagoroan Indah teu nyaho eta lalaki teh saha. Terus nunjukkeun ke Napila. Mana rek kasih hedar ya? Nya, Tuh, tinggal itu tuh. Saib. terus si Hae. Jika eta lalaki teh anu minta Napila supaya harus hubungan kayak Indah deh.
itu saha. Makanya teteh tong makan salah pamelan. Jadi kumaha teteh percaya ka lalaki eta apa ka Nabila? Yang geus lah, ayeuna mah orang ulin lah. Yuk. Teh, tuh, jalan mana? Sih, Ah, di iya anu kemari, tadi Nabila dijelaskan. Sana ini. dari lah. Rencana percuma. Bohong. Dari Bohong. di mana di? Di itu teh ya? Iya, nyuruh. Ingat, ah, di. Oh, tuh. Oh, gitu. Boh, bener itu. Ayeuna ka Sinta tongnya. Tapi palaur masih kecewa ka urang. Dah. Tadi sebenarnya salah paham. Mending kurang sampeurkeun ka imah lah. Woi. Ka mana mana? Ulin. Anjir yuk. Kemana? Kurang ka Sinda. Pan kamari salah paham ka urang. Aina urang minta hampura. Urang aina jadi lalaki gentle, urang sasalaman ka kolotna, teang manehna terus urang minta hampura pasti manehna bakal ngomong hampura ka urang. Iya ngomong nangkul mah. Mo. Biasa lamun urang ngomong nangkul maneh dina eksekusi heuh. Ah siapa kain we. Saya buru eta sendal pake heula. Po aing salah ya. Den. Yakin di mana yuk? Yang mana? Aya bapana. Kumaha? Si Gamang Duye anu di film tenar teh gini. Bapak begitu teh. Kacauan mah. Kurang sampeurkeun heuh. Orang di dia mana? Nyalakeun. Terus mana? Bareng Orang kena dari ieu. bareng. Mung. Ya, geus ya, bareng ya. Jangan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Iya, laras bumi nanang indah. Mohon. Ayo teh nang indah. Aya di lebat baju ieu nya sehat. Nya naon? Soalna jaro lain. Sanes. Itu kemarin teh bebututan, enggak numpuk. Iya, Wios, salik Wios. Oh, mangga sok. Oh ya. Iya, Pak, abdi bade ka nang indah, Bade naon ujang? bade ngajak Amang ka Abur ka Bendungan Ranggon. Kade jajang ya. Mangga wae ngan kade. Kudu hati-hati zaman aja namanya. Bapak diizinan. Baik kamu mah ngan kade sudah kasih sekarang. Enak itu nih indahnya. Ah ya di lebat. Ada patunya. Daripada nungguan hadal ke si nama, neng balik es di sebelah hiji, balik. Si Raden. Kenalan mana? Mana tas di mana? Aing ditinggalkeun. Bisa. Sedar Di aing. mana? Tinggalkan di mana? Tadi kan main nanti ke imah. Nah, kayak mana si Indah? Si Ima si Indah. Tuh ngomong narik minta maaf cenah. Arek naon ka si Indah? Minta maaf. Minta maaf naon? Nyawa tuh. Aing ditinggalkeun anjing bos tai teh. Mana ditinggalkeun di ditu? Aing jadi kenaon sih pada ditu. Manehna ayeuna ka mana jeung si Indah? Tuh nyaho ngomong ke bapak nama kieu cenah tadi orang ada ngete. Arek dibawa ke apur cenah ngomong nama. Ka apur? Heeh, teh Duaan? ditinggalkeun. Heeh. Astagfirullahaladzim. Duh, curiga ya. Paur. Dina naon paur? Duaan-duaan ka apur teh. Setan mah dia aya kajadian. Kemana? Keur bobogohan. Caplok bayawak. Kayak bising mah. Kata gaya dikit sih serunya. Amin. Ulah Ulah gitu bawaan Babaturan kurang. Dari baturan naik ini. Babaturan. Kurang. Baturan mana? Dan baturan mana? Ini gitu. Kan tadi cik mana babaturan orang tuh. Oh. Ya, salah tuh sih. Benar. Salah. Tah. Mana? Mana mah? Mamane. Indah. Pulang Pak. Ayo saha. Wis.
Aya semang tah. Lupa saha tah. Ucing garong. Jadi iya banyak abdi teh pada dicandak nih nana ku abdi ka bendungan teh tadi. Jadi ayeuna bade pamit lah Bapak. Kadenya hati-hati di jalan nak. Kade ulah ieu naon. Ulah guyang di walungan. Moal tuh Pak, bisi palin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana saja? Urang mau si Indah mana awas lah bere tempat itu. Dan mana awas ya? Ai tadi sih ninggalkeun aing ayeuna. Hampura pan tadi emang duye sih teh. Emang duye. Lu balik Cina kan dia? Heeh. Oh. Orang ada Langsung sare. balik. Awas sih. Iya, rek sare. Geus kieu. Patu rek sare. Kadang kurang geura masih Indah mah era dah. Yuk. Cenah tadi ari ka apur, nah ka pohon kieu. Duh, ais indah di lah. Anjir, aing kudu kumaha yeuh ah. Ya sare we ah. Ulah ka apur kamari ge kan aing bobogohan dapur teh. Terus caplok bayawak sapae di dinya. Taek pae. Jadi kieu doang kan dia teh aing ngejelaskeun bahwa nu kamari teh salah paham. Bohong. Aing maneh keur naon tuh? Kurang tersare ah izin mana sama kamu. Waduh, sare. Bobogohan ieu ah. Aneh sih sama sare teh bari ngomong nih. Bawa ngalindur eta mah. Nah, pada mana bobogohan di nuker sare ah. Geus cicing. Bang gua itu di mana? Kamari teh jadi aya awewe nu datang. Nanti kebenaran Indah datang. Tah, awewe eta teh babaturan indah. Manehna teh cenah dititah ku lalaki teh nyaho lalakina teh saha. Oh, Terus lalaki eta teh sarua jeung anu ngomong ka Indah bahwa maneh teh jeung awewe lain cenah kitu. Tapi lalakina eta kene cenah nya. Heeh. Pernah amprok gitu Indah jeung Napila teh pernah bareng gitu pernah amprok. Pas Indah among sareng Napila teh amprok sareng lalaki eta teh. Hanya Teuing atuh. pas kirain banget aja. ih, cing batur ku sare ah. Keur sare bae Bang jam. gua itu di Ane, mana? jam sabaraha ya, Nak? Oh, terus jam 5. Ayo orang wewe yuk. Baru balik gitulah. Batur ku sare Itu bang aja. gua itu di mana? Cuma itu kanyawan. Oh, hampir kanyawan.